aya nama tugas-gas deunya. Geus beres kabeh. Kemarin aden ka Imah Raisa kaget. Ini kuring ngobrol jeung Raisa. Tapi kuring hayang nyarita ka Anjeun. Ka aya nu nyaritakeun deui nya. Wae. Kuring siga terresep pisan kana paripolahna Raisa. Nah kitu, naon sababna? Masa sih Raisa kitu? Kuring mah teu percaya sabenerna manehna teh bager. Beneran manehna sok ngahina-hina aca oge. Ih, ngomong gitu mah kuring jadi terresep ka Raisa. Orang-orang ngobrol. Cina ngomong maneh konsep sama sifat Anjeun. Lah, kunaon atuh? Padahal kuring mah teu pernah jahat ka manehna. Teu nyaho atuh, turun manehna nyebut Anjeun kongsi ngahina aca. Bener kitu. Ya ampun, kuring mah teu pernah ngahina aca. Artina, dina teh munafik atuh. Ngajelekin maneh, padahal maneh nu lang deketna jeung manehna. Ih, penyangka pisan. Kuring oge sedih li. Hatur nuhun geus ngabijaan. Dina, ini anjeun musi ngomongkeun anu ngeunaan kuring. Hah, entar atuh. Namun, anjeun mah kuring moal anggap ulah bahagia jadi masalah gede. Asa teh bager pisan, padahal kuring geus jahat ka manehna. Asa punten-punten atuh kuringnya ulah diulang deui. that always the clock that always Isi cahaya tangannya. Udah ya, udah kan? Ayo, selesai. Editnya selesai. Nanti kan dia udah amat. Yeay, Ca. Selamat mengedit, Pika. Dadah, Pika. Oke, kita udah tidak itu lagi. Dadah. Aku ngambek sama kalian semua. Telah habis sudah. Dadah, aku mau. Udah belum? semoga saja aku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati lalu bicara cinta Pramuka. Pakai kurus lagi ya. Gua mau masuk. namun apa daya Tangga. Ya udah diem duhai kekasih sumpah mati padamu kesana. sumpah mati padamu jatuh cinta Udah gue minta pengen pulang. Gue mau. Ntar gue bikin ke belakang meja ini.